1824 titi mangsa sajarah anu kaliwat runtagna hiji peradaban hebat khilafah Islam nu dipikaseraan. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu huda mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dikjaya. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang